atuh ente mah setiap nyopet cangcut hungkul cangcut wa jeroan emang aya naon sih tina cangcut teh jeroan awewe aya naon ting atuh mek jadi mau koe kanu jeroan wae awewe orangnya hayang duit mah antu menang wae duitna ya geus we cek aneh mah kumaha lawan ayeuna beraksi ayo mek urang gaskeun yuk ayo ayo mang liar urang gaskeun ya oke tah cek aneh mah ieu posisina alus ieu jalana sepi kumaha lamun rek di beraksi ayo mek hah ayo emang cocok sih tinggal itu ayo posisi sarepi kieu kumaha coy nuan lewat ah ayo oke siap mumpung ieu sepi orang operasi di dia tungguan udah lewat siap tah emang salah tuh ya mana mek ih ho ke rempang mek arek mah sok eta Ya, ya ya. nah dia di dia jelema buah-buah anyar rek dipalaki bro kemana bro udah teh bubunangan teh nya euy cara dari ieu nanti bubunangan mana tuh mek iya tuh tinggali coy hiji cakal ku ente can dompet lah tapi can dicek wane iya tah lumayan bro iya gitu lah orangnya bro ngajaran oke siap bisa hah dompet yang HP aing mana euy bobo aing kecopetan itu euy tuh aya tuh tapi awewehan emang bagian anak mah ya ajarannya ku ente ha oh anjing benangan ku ente insyaallah pas ente menang HP jeung dompet anak lu kudu anak mah gagal wae euy ya ente mah teuing euy ngajeroan teu ngarti ajaran cok ente ente oke siap ayo kemana orang yang anda jalan kemana neng tadi ya ih sombong nanya aing budak teh bumenangan mah nya wah ini jagoan hasilna ya nah budak teh nih torojo PT mek anjing naon gagal mek anjir kagak kunaon mek gagal kos ente tapi ana curiga ya ente sigana bubenang kos kitu wae nya hah kunaonnya mek geus mungkin kitu meureun ya ente mimitna kumaha teuing copet teh lah kana kos kitu wae jeroan coba ningali urang kos kumaha bubenangana kayak tuh gedeng mek cecet mah aya terus andu lu mek irit parah pisan coba lebar nyot bolong nih bener coy asli mek ah ningali coba dipiceun oh anu tong sampah wae da geuleuh jijik anjir ye kok beunang kok gitu anya nyaho anak ge urang markas coy hah kok anu mek ya coy marah pisan kan terus kumaha tuh ente bebenang teh pas kitu wae nyaho anak beraksi ge teh jadi kitu sia anu mah copet teh oh teu paham urang ada sila ge mek maju gimana ente mah kurang guru meureun minta ilmu jeung mek sareng kumaha nya nyopet aya sih urang guru mah nah bebenangan menahan kumaha kedua emang gila sok itu aja telepon tuh budak mah terkini tanya tuh cuma ngambil sekolah doang tadinya cinta yang naon ya si goblok pantesan beberang kos gitu wae filmna kos tepararugu ya filmna wah nyahe atuh jadi ngaruh kan otak ge mau bisa karepna oge tuh di ente mek tadi nu miss call Saha? cak mana dibukaan kieu mek tadi udah tengah aja asup pageleri kan filmnya kok sekarang itu wae ding ente mah nyaho mek wah jadi parah. jadi nyopet jadi gitu Ya pantes mau bebenangan atuh nyopet kumaha oge yang eta yang ngajaran kos ente mek ke guru aneh heeh ayo ke diajak ku aneh yang kana dompet jeung kana HP ya mata kudu aya ieu nah heula tameng
Barang ya kata euy. Geus si urang mangkat engke, urang teh diajarkeun. Ayo. Bilang nih ya. Ayo. Ya, nyaho mah. Film kos gitu ngarusak sel-sel otak itu jutaan sel otak geus karusak. Ente sieuna geus nyandu kana film kos gitu. Nyaho tuh mek. Ya pantesan. Jadi pikiran ente mah nya kitu aja gitu. Jadi mau aya pikiran nu sejen. Ya, aneh emang ngabejaan ka ente. Ente lamun nalajo film kos gitu. Jutaan sel ente beak pokokna mah. Rusak pokokna mah. Ente geus nyandu tuh film kos gitu. Ente ge sok lalajonya. Nggak seetik dua etik, itu mah pengalaman aneh, itu mah. Oh, sarua jeung wadul tuh mek. Ye, aneh mah ngabejan ke ente karunya. Ente geus kacanduan, ayeuna buktina kamari tadi beraksi. Bebenangan naon ente mah? Sini. Pos gitu kan? Ari aneh bebenangan naon? Ye, aneh mah ngabejan ke ente. Budak teh kunaon ulang-ulang gitu. Jika nu kabingungan, sampeurkeun ah. Sugan urang bisa mantuan. Non lur, Kurang istilahnya kecopetan mah euy. kecopetan di mana lur? Tadi di situ malahan budak AWG anu kecopetan, jeroana malahan jeroan celanana. Kecopetan teh gitu. Sama eta urut anak buah saya. Anu gitu. Soalnya saya berjing GG mantan dudungan copet. Gitu, Mang. Ayo urang teh yang ka markasna, saya ge apal da. Ayo, Mang. Ayo, Kurang kelengitan euy. itu lain jelema mana? Heeh, gitu jeung mana, Mang? Ayo urang sampeurkeun. Kasih butuh kotoki, Mang. Sungut meureun deket irung. Dan teu coba ka Mang ya. Anjing bau, Ya gitu. bau tai. Yang urang sebasa kieu euy. Ieu Mang cek kotok. Itu kotok lain. Tuang buat. Anjing tai kotok. Ini balik kita kotok. Nguruskeun ti kotok, rek uruskeun mah duit sia. Ayo, Ayo, Bang. Nah gitu sama. Muka dia. Kayak kelak-kelak. Siga mantan guru aneh teh mah we. Ka dieu. Heuh siga nama men. Oh, bener men. Dari. Kelak. Oh, bener teh mah. Aduh. Bos aneh nu baheula we. ieu babaturan aing kecopetan. Sahari lain pelakuna. Ye. Apa mang nyaho? Emang kacopetannya di mana? Ya tadi nyopet aing di itu, aing apal kene gangna beungeut aya apal kene. Tanah tuh mang. Gua semerang mitna coy. Mana buktina? Kudu aya bukti tuh. Di mana kudu aya bukti tuh nanon ge? Oh, gua sia tadi aing di itu dicopet. Di mana? Di itu. Oh, teu ningali. Nah, tanyakeun. Mana mau aing si ieu nyopet urang mah. Lama duaan wae. Tahu we si sorangan si ieu bieu anu nyopet urang mah. Apal teh sia gambar ieu? Aneh apa? Tapi aneh kalem. Ya ulah pura-pura teh apal ka aing. Tanah lah mang. Kudu aya buktina mang. Aing kabur ah. Pada aing banget. Aing kabur. Jing kalah kabur soliditas bisa euy. Goblok aing mah ieu euy. Kita ini mah sorangan ini mah. Aduh mang hampura mang bener mang urang teh nyala naon mang tadi teh mang. Jangan tanya tengah kuat tuh. Udah bubuhan aya babaturan tadi digigir. Hampura mang euy. Urang apal amang teh sahanya tapi urang kalem mang. Nyao amang teh mantan guru urang mang. Hampura mang. Urang ngakui salah mang. Urang tadi beraksi. Mana yang geus eureun kituan mending gawe juga aing. Nah, ayo mang. Tuan kituan mending tobat. Nanya awan berat tuh gunangan banyak.